Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahul huda ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim fathan kabira. Allahumma afhimna bi fahmin nabiyina wa hifdzil mursalina wa bil ilhamil malaikatil muqarrabina. Allahumma akrimna bil fahmi wa hifdzi wa qada'il hawaiz amma ba'du. Sugrining puji urang sanggakeun ka Zat nu Maha Suci Allah Rabbul Izzati, muja ka Zat nu Maha Kawasa disarengan syukur ka Allah nu Maha Ghafur. Sholawat nu disarengan salam mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka junjunan alam jatana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka sahabatna, bahkan ka urang sadaya selaku umatna nu senantiasa berusaha ningkatkeun kataatan terhadap ajaranana. Para alimul ulama, para kiai, para ajengan, pimpinan pondok pesantren sekota Tasikmalaya, pimpinan pesantren dimanapun berada, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Dina ieu kasempatan urang sadaya tiasa patepang wabil khusus kanggo sadaya wadiabala degaluh nu di mana we ayana, aya nu nuju beraktivitas, aya nu nuju olahraga, persiapan kerja, aya anu goes wae bersepeda santai, aya anu tos di pasar. Sadayana wabil khusus anu tos lebet kana grup keresana Bapak Agak Gobras, Bu Eti, Bu Oo, Bu Uki, Ibu OS nu salamina manco ta Ibu OS, Bu Nur, Bu Umi Nur di Gunung Mareme, Mamah Nabila, Pak Apip kersana, Pak Apip, Pak Nanang, Bu Yuyun, Ketua BKMM Cibuni Gelis, Bu Ani, Bu Ida, Ibu Lina Ubrug, Pak Lurah Nur Yamin, Mama Muna, Mama Hasni, Teh Neng Teh ieu teh Ibu Siti Aisyah ti Cieunteng, Teh Idah Negla Budi Asih, Ibu Dita kersana Kang Ahmad di Cineam, Pak RT Ede di Sinareng Majelis Taklim Al Ikhlas Leuwi Kidang, Al Siddiq, Ar Rohmah, Nurussalam, sadaya majelis taklim binaan anu aranjeuna lalaporan dugi ka masih Maser radio kanggo ngiring ngaos di radio Galuh anu kusim kuring DP hormat ogenan kersana Kang Ahmad Sapeik selaku ketua Kyai Haji Ahmad Sapeik ketua FKDET Kota Tasikmalaya. Mudah-mudahan diniah langkung majeng dan labung maju nu kusim kuring DP hormat. Mudah-mudahan ku hadirna urang dina ieu kasempatan hiji ku Allah taala dipanjangkeun yuswa bari sehat, dipasihan kakiatan iman sinareng Islam, dipasihan rezeki nu seueur tur pinuh ku barokah Allah, dipasihan keturunan anu soleh tur solihah, dibimbing ku hidayah taufik sarta magfirah Allah Subhanahu wa taala. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, tasoddaq kudu sodako anjeun ala mautaka kanu maraot anjeun. Fa innallaha ta'ala mangka sanyana Allah ta'ala qad wakala nyata tos ngawakilkeun Allah malaikata ka malaikat yahmaluna anu marawa ieu malaikat sodakotil ahya kana pirang-pirang sodakoh anu hirup ilaihim pikeun anu maot.
Payaprohuna mangka kudu maka barungah ieu nu maraot bihaku sodakoh asyadda ma kalawan bangetna perkara kanu anu bukti yafrohuna anu barungah di dunia di alam dunia wa yaquluna sareng ngarucap Allahumma gfir Allahumma ya Allah igbir mugi ngahampura Gusti liman kajama nawaro anu nyaangan ya jama kobrona kana kuburan abdi sadaya wa basyir jeung kudu ngabungahkeun kaya jama bil jannati ku surga kama seperti perkara basarna parantos ngabungahkeun biha kalawan ya sodako. Ya Ali wahai Sayyidina Ali imal kudu beramal anjeun kholison barina ikhlas lillahi karena Gusti Allah fa inna Allah taala sanyana Allah taala yakbalu teu narima illaman kajama kana anu bukti layak balu eta teu narima Allah ilaman kecuali kajama kana anu bukti kholison eta anu ikhlas liwajihi kana wajana Allah liwajihi karena kariduan Allah. Qala Allah taala qala ngadau sa Allah taala paman kana yarju liqa rabbi fa ya'mal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Paman sing saja makana anu kabuktian yarju anu ngaharepkeun liko arabihi kana ngarep-ngarep kana pependak jeung Allah pangeranana pal ya'mal maka kudu beramal amalan sholihan kana amal soleh wala tusyrik jeung ulah musyrik bi ibadatin kana ibadah bi ibadati rabbih kana ibadah pangeranana ahadan ka saurang ogenan. Masih kene nyarioskeun wasiatul Mustafa wasiatna Rasul ka Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya Ali wahai Sayyidina Ali sok anjeun sodakoh. Masih kene bab sodakoh. Bi'ah sodako ala mautika kana anu maraot anjeun hartosna kieu lamun tama urang gaduh harta sok sodakohan heula jalma nu maot. Komo lamun teu mah eta nu maot teh ngagaduhan tirkah hartosna tirkah teh ditinggal nu bakal dibagikeun ka ahli waris. Sok sodakohan heula sanyana jama-jama nu maraot teh barungah tatkala aya nu nyodakohan di alam dunia. Kapan ari geus maot teh putus sadaya amal ila min salasin sodakotun jariyatun sodako jariyah sat nu saena lamun teh mah aya nu maot teh sateu acan dibagikeun waris tingali heula hutangna tingali heula wasiatna bahkan kudu aya kainget kanu maot kumaha carana sodako pikeun anu maraot. Antak sebagian di wilayah Islam urang sok aya disebutna tahlilan. Bahkan sok di pasihan kasaean. Di mana eta teh tina tirkah, ditinggal mayit atawa teu tina tirkah. Murang kalihna beunghar berat beunghar loba hartana ibu ramana maot inget kanu jasa inung jadi jadi jasa inung bapakna. Masihan sodakoh jang pembangunan masjid jang pembangunan pasantren jang tanah wakaf misil pahalana jang almarhum atanapi almarhumah eta teh bungaheun. Kapan waktos
seorang ulama anjeunna salat 2 rakaat hikayatna. Sanggeusna salat 2 rakaat, anjeunna ngadua, ya Allah, penakeun abdi jeung jama-jama nu geus maraot. Cing kira-kira ibu lamun teh mengadua hayang pepenak jeung tatangan nu maot kersa moal. Penakeun abdi jeung jama-jama nu tos maraot. Akhirna beres salat 2 rakaat anjeunna ngimpen, impenanna geus dugi kana alam barzah. Ternyata nu di alam barzah teh kabagi 2, hiji aya nu menang nikmat, kaduana aya nu menang siksa. Nu menang siksa terus-terusan disiksa. Nah, nu menang nikmat kabagi 2, hiji aya nu gawena calik, kaduana aya nu gawena parebutan. Ditaroskeun dina impenan eta ulama. Naon sababna itu jama parebutan jeung naon sababna anjeun calik? Saur eta jama nu aya di alam barzah nu parebutan mah lamun aya doa nu diumumkeun, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Ya Allah, hampura muslimin muslimat, mukminin mukminat nu hirup jeung nu maot. Hasil tina eta doa teh diparebutkeun. Gini kunaon anjeunna gawena calik, sabab kuring masih kena nyambung amal di alam dunia. Idza matabnu adam in qata'a amalu illa min salasin, kecuali 3 perkara. Putus sadaya amalna kecuali 3 perkara. Hiji, shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Lamun teh mah keur hirupna sok sedekah jariyah, ngabantu masjid, ngabantu tanah wakaf, ngabantu sarana umum, maka masih kena ngocor. Atawa di alam dunia na ngagaduan ilmu nu manfaatkeun, dimanfaatkeun ku muridna. Katiluna waladun solihun yadullah, murang kali anu soleh nu salawasna ngaduakeun kana jadi ibu ramana. Atawa deui murang kali anu soleh anu nyodakohan pikeun eta mayit, bungaheun di anteuran unggal poe sabada salat. Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atawa murang kalina berat beunghar abdi mah hayang ngabangun masjid ngan misil pahalana jangpun biang rek pangabangunkeun masjid di pesantren Al Istiqomah umpamana. Tetapi hoyong dinamian masjidna ku nami pun biang teu jadina naon. Nu penting misi pahalana ngocor ka alam barzahna, bungaheun ka alam barzahna di anteuran. Sabab geus teu bisa walakaya, geus teu bisa kumaha tatkala keur aya di alam barzah. Bahkan nu maraot nu di anteuran nu disodakohan teh deui ka ngadua, Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyiru bil jannati kama basyarnaha. Ya Allah, hapun hampura jama-jama nu geus nyaangkeun kuburan kami, bungahkeun ku surga seperti maranehna ngabungahkeun ka kami. Dugi ka kan ngaduakeun. Tamrin tina wasiat Rasul ka Sayyidina Ali dina saat ieu teh di antarana meunang nyodakohan pikeun jalma anu parantos maot. Bagja lamun teh mah budak mampu nyodakohan nu jadi kolotna. Nyodakohan hayang tanah wakaf, misil pahalana kanggo pun biang, misil pahalana kanggo pun bapa nu tos teu aya di alam dunia, misil pahalana kanggo pun bibi pun uwa teteh lanceuk nu tos teu aya di alam dunia. Maka bahagia jalma anu teh mah mampu nyodakohan ka jama-jama nu parantos maraot. Oh, sapertos engakena di pesantren aya nu bade ngiringan program wakaf bersama. Kanggo saha ieu teh? Wakafna kanggo pun biang nu tos wafat. Di pesantren abdi kalaresan gaduh program wakaf bersama. Pembebasan tanah kanggo sarana pesantren. Hargana numpang salitna 1.500.000 per bata. Atanapi kurang tina 1.500.000 ogenan dihetang persenti. Pisil pahalana kanggo pun biang nu tos teu aya di alam dunia, caang kuburanana, tenang hatena. Rek iraha deui urang mulang tarima kanu jadi indung bapa, lamun teh indung bapana geus teu aya di alam dunia iwati ku sedekah,
iwati ku doa tatkala urang masih kana dipasihan kesempatan hirup dalam dunia. Ya Ali wahai Sayyidina Ali imal kholisan lillah. Sok anjeun beramal kalawan ikhlas karena Allah. Fa innallaha sayana Allah la yaqbalu moal narima kana amal illa man kana kholisan liwajhillah. Kecuali jama-jama anu ikhlas beramalna karena neangan ridona Gusti Allah. Ari ikhlas teh pagawean hate teu kudu disebutkeun. Ditaros nah ikhlas belum tentu na jero hatena ikhlas. Ngan ari tingkatan ikhlas aya 3. Hiji aya ikhlas anu pangluhurna. Naon ikhlas nu pangluhurna rek neangan ridona Gusti Allah. La ilaha illallah la maqsuda illallah dipidamal kalakuan malaridona zat Allah. Ibadah orang baik nu mahdoh atanapi nu guer mahdoh tujuanana lain rek neangan kanikmatan dunia tapi tujuanana rek neangan kanikmatan nu abadi nyatana kanikmatan akhirat. Mantak bahasana la ilaha illallah la maqsuda illallah. Salat duha lain rek neangan rizki tapi rek neangan ridona Allah. Bapak usaha ka pasar, usaha ka kantor, usaha ka sawah, usaha ka kebon, usaha ka gunung. Lain rek neangan artos tapi la maqsuda illallah nu dituju rek neangan ridona Gusti Allah. Dalamun teu geus meunang ridona Allah, hatena tenang, hirupna tentrem sabab geus aya dina ridona Allah. Aya deui tingkatan ikhlas nu kadua. Naon tingkatan ikhlas nu kadua? Nyatana migawe hiji perkara anu diparentahkeun atanapi teu aya laranganna ti Allah sinareng ti Rasulna. Tujuanana hayang sieun hayang asup ka surga, sieun asup ka neraka. Kunaon geuning anjeun rajin salat sieun we hayang sieun kana neraka. Hayang asup kana surga mangkaning cenah kaindahan surga teh melebihi kaindahan dunia. Rajin ibadah karena hayang surga. Lamun teh mah hayang lebat kana surga memang tingkatan ikhlas. Ikhlas keneh ngan ikhlasna pang pertengahanana. Sabab eta mah tujuanana lain rek neangan ridona Allah tapi hayang asup kana surga sieun asup kana neraka. Cek paribasana mah aya geus menang ridona Allah mah padahal mah rek asup kana neraka ogeuna neraka mungkin jadi tiis lamun meunang ridona Gusti Allah. Hadirin wadia balargalu rahimakumullah. Kersana Abi Kyai J. Cecep Ridwan pimpinan Pondok Pesantren Bustami. Bi Eti sapara kanca Mas jamu mudah-mudahan langkung majeng dagang jamuna. Bu Ina ti Paseh nu ngagaduhan jongko eta tah martabak galunggung anu raos sering ngantiran. Nah, martabak galunggung di Jalan Paseh. Katilu aya jama nu ikhlas teh tingkatana panghanapna. Naon tingkatan ikhlas panghanapna? Migawe hiji perkara teh karena ningali fadhailul a'mal, ningali padilah amalna. Kunaon anjeun rajin salat duha sabab yang loba rezeki, kunaon anjeun sok sedekah ka yatim, ka fakir miskin
Sabab Allah bakal ngagentian 10 kali lipat minimalna. Kunaon anjeun salat tahajud sabab hayang diangkatkeun derajatna ku Gusti Allah. Kunaon anjeun daek silaturahmi hayang dipanjangkeun umur jeung dibere rezeki. Eta ogenan tingkat masih kena ikhlas, ngan ikhlas na tingkat panghanapna. Nu saena ikhlas, nu pangluhurna nyatana rek neangan ridona Gusti Allah. La ilaha illallah la maksuda illallah. Dari syaratna jadi amal soleh teh kapan ayat 3 hiji kudu niat karena Allah. Salat lamun lain niat karena Allah teu jadi salatna. Ibadah lamun teu karena Allah maka teu jadi ikhlas ini ibadahna. Urang sodakoh ka masjid lamun lain karena Allah tapi hayang menang pujian manusia teu jadi sodakohna. Urang ngabantu ka jama nu miskin lain niat karena Allah tapi hayang menang pujian tinu sejen teu jadi ibadahna, teu jadi sodakohna. Urang niat ngabantu tatangga nu keur hese ekonomi tapi lain karena Allah tapi neangan perhatianana teu jadi sodakona. Di alam dunia siga amal akhirat, padahal di akhirat ngan ukur jadi amal dunia hayang menang pujian lungkul manusia. Naudzubillahi min dalik. Kedua syarat amal soleh teh ittiba'ur rasul, taat turut karena parentahan Rasulullah. Niatna karena Allah maka turut ogenan karena parentahan Allah jeung Rasulna. La ilaha illallah la matluba illallah dipidamel kalakuan pedah parentah pangeran. Kumalamun maling hayam karena Allah terjadi sebab teu lamat luba. Kumalamun korupsi karena Allah terjadi sebab teu lamat luba ilallah. Kumalamun urang noong nu mandi karena Allah terjadi sabab henteu lamat luba ilallah. Lamun lamat luba ilallah na aya hartosna karena diparentah ku Gusti Allah, niatna karena Allah, maka jadi amal anu soleh. Katilu syaratna amal soleh teh nyatana mudawamatul lil amal. Hartosna langgeng ngalaksanakeun amanah tara putus-putus. Alus kene saeutik-saeutik bari mayang dari loba daripada loba disakalikeun. Maca Quran ke Ramadan mah beres tamatan beres Ramadana teu maca-maca di Quran. Nu sae mau ngapoe kajeun teuing umpamana saayat sabada salat berarti 5 ayat. Bari terus dawamna mudawamatul lil amal, dawam ngalaksanakeun amanah, maka bakal jadi dandanan kehidupan di akhirat. Da ku saeutik-saeutik bari lang bayeng mah nanaon ogenan bakal ele batu. Ibnu Hajar kan disebut Ibnu Hajar teh anak batu, gara-gara anjeunna mah santren lila teu bisa wae ngaji ayeuna putus asa balik ka imana dina tengah-tengah leuweung istirahat ningali batu anu sakitu badagna kecelakaan cai sakeclak. Ternyata batu nu sakitu badagna nepi ka legok. Mata aya istilah di urang cikaracak niang batu laun-laun jadi legok. Tai cak-cak niang huntu laun-laun mapan dilebok. Amal ogenan salit dikumpul-kumpul jadi badag. Komo lamun badagnya kali ngan kudu dawam. Maka syaratna jadi amal soleh teh mudawamatul lil amal, dawam ngalaksanakeun amal
amalna. La Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Hadirin wa diabalargalu rahimakumullah. Sakumaha Allah Ta'ala ngadaukeun pamangkana yarju liqa rabbi fal ya'mal amalan sholiha wala yusrik bi ibadatihi rabbih. Sajama anu beramal pamangkana sajama anu ngarepkeun pepenak jeung pangeranana sok beramal amal anu soleh. Sok cobi bayangkeun tadi teh syarat amal soleh teh 3. Niat karena Allah, taat turut kana parentan Rasulullah, mudawamatul amal. Sok sanajan saalit bari mayeng leuwih hade daripada loba disakalikeun teu pernah migawe deui. Ibu ogenan mending kene ku salaki di pasian 150.000 unggah poe atawa mending pasian 105 juta teu mere-mere deui nepi ka samaot. Nah, kan mending kene 50.000 komon 5 juta unggah poe leuwih hade. Tuh. Fal ya'mal amalan solihah. Jadi lamun teh mah urang hayang papenak jeung dat Allah isukan di surga, pang alus-alusna, pang nikmat-nikmatna isukan di surga teh tatkala dipenakeun jeung dat Gusti Allah. Di alam dunia mah urang tetiasa ningali datna Gusti Allah sabab kapanon urang kahalangan ku hijab. Mentak batur sok nyerang nu kumaha kitu bentukna Allah. Ari Allah mah mukhalafatul lil hawadi si Allah beda jeung sakabeh anu anyar. Dunia, bumi, jeung sagala rupa beda jeung sakabeh anu anyar. Kumaha Allah mukhalafatul hawadis ngan isukan lamun teh urang di alam akhirat di surga pang nikmat-nikmatna bakal pepenak jeung dat nu maha kawasa nyatana dat Gusti Allah. Mudah-mudahan urang sing lebet ka surga sadayana. Fal ya'mal amalan sholiha, sok anjeun beramal soleh wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Jeung teu meunang musyrik kana naon wae ogenan. Ari musyrik teh nyakutukeun dat Gusti Allah. Ya bunayya la tusyrik billah. Luqmanul Hakim kanu jadi putrana. Wahai anaking anjeun ulah musyrik ka Gusti Allah. Ari musyrik teh ngayakini hiji perkara ngagaduhan kakuatan. Lamun ibu teh mah tuang obat diyakini yen obat boga kakuatan bisa jadi musyrik. Kumaha atuh patekada nu hade? Allah ngeresakeun cager melalui ieu obat. Jadi ku kersana Allah. Da logikana kieu. Aya zaman nu teu damang sami, diagnosa dokter sami panyakitna. Dibere obatna sami, tapi kunaon cageurna beda. Nu itu mah cager pangeulana, nu ieu mah beda. Sabab nu nyageurkeun lain obat, tapi nu nyageurkeun dat Gusti Allah. Nu ngahasilkeun lain usaha manusia, nu ngahasilkeun mah Gusti Allah. Da aya zaman nu usahana akur, produkna akur, dagangna akur, sistem pemasarna akur, tapi kunaon hasilna beda. Nu ngahasilkeun lain manusia, nu ngahasilkeun dat Gusti Allah. Ngan lamun ditanya bagian lisan, bagian syariat, bagian hati, bagian hakikat. Nabi Musa kan gaduh itu teh paragi ngalaparab.
nyoeran dang daunan pikeun dahar domba. Tapi kunaon eta itek waktuna dialungkeun jadi orai nu badag di hareupeun Firaun. Waktuna ditenggulkeun kana lautan-lautan jadi beulah, lain eta itek nu boga kekuatan, tapi ku kersakna Gusti Allah ku sababia eta itek disebutna teh mukjizat. Khawari kalebetkeun kana khawari kulil adat, kaluar tina adat kabiasaan. Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala anjeunna diduruk dina tengah-tengah suluh nu sakitu lobana, ayeuna lamun ku Allah teu dikersakeun terang nya kalah kaburusan. Ya narungkuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, heseuneuna bardaw wa salaman tiiskeun tur salamatkeun Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Alhamdulillah nu maranco di mana-mana kersana Kang Apip, Kang Ahmad, para wargi dulu-dulu nu aya di wilayah Cineam. Kang Deden di Mangkubumi, alhamdulillah. Oke, insyaallah bade ngisian pangaosan muludan dinten Kemis di Masjid Baitul Mukminin babakan Kawung Karikil. Wengi Kemis enjing bumi telepat jadwal nanti dina raga memperingati Isra wal Mi'raj Nabi caket kana tempatna Kang Deden di Karikil. Karikil terus di Kawalu lah Karikil. Nanti Karikil. Nah, sodakoh wala tusrik bibadi saya. Anjeun ulah musyrik ka Allah kunaon wae perkara. Laknu tadi teh Luqmanul Hakim kana jadi putrana wungkul kuy ka ngawasiatkeun ya bunayya la tusrik billah, wahai anaking anjeun ulah musyrik ka Gusti Allah. Wadia balad galuh di mana we ayana nu kusim kuring dipihormat. Terakhir dina ieu kasempetan tos bade jam genep sakumaha biasa urang muhasabah. Urang maca kana diri kahirupan di alam dunia moal salamina. Kahirupan di alam dunia ngan ukur perjalanan jeung pangumbaraan. Akhir tina kahirupan menuju alam keabadian, nyatalah alam akhirat anu bakal disorang melalui satu pintu disebut maut. Cek Rasul al mautu babun. Sanggeusna maut urang teu bisa walakaya, harta nu ditinggalkeun ngan ukur bisa ditingali ti alam barca. Teuheung lamun harta eta teu jadi fitnah diparebutkeun ku ahli waris. Leuheung lamun eta harta teh ditasorupkeun kana perkara anu hade. Lebah harta diparebutkeun adi jeung lanceuk pasea. Dibagi-bagi terus geus dibagi-bagi ogenan di eta harta ditasorupkeun dipakena kana perkara anu dilarang ku agama. Maka kacida rugina urang keur aya di alam barza. Maka sateuacan urang ninggalkeun alam dunia kaluarkeun heula sodakohna. Boh upami teh mah aya ibu rama urang sadaya anu tos teu aya di alam dunia sing inget sodakohan sakumaha tadi wasiat Rasul ka Sayyidina Ali sebab anjeunna keur nunggu-nunggu kahadean nu jadi putra-putrana. Kaduana urang uginan kudu aya keikhlasan dina ibadah. Aya aturan sok sanajan urang tara lempeng salawasna ngaranna di alam dunia malah ibaratkeun jalan. Sakapeung nanyak, sakapeung mudun, sakapeung datar, sakapeung mabungah, sakapeung masusah, sakapeung seuri, sakapeung ceurik. Eta teh hirup di alam dunia. Da ari kahirupan di alam dunia masih lisangka. Kulantaran sakitu dina akhir pertemuan ayeuna urang muhasabah kana diri, urang maca kana diri. Yen urang kudu aya rasa rumasa, lain jama anu bersih tapi jama anu berdosa.
tumpukan demi tumpukan dosa nu terus-terusan kurang dipigawe di alam dunia bakal jadi beberat, bakal sulit dipertanggungjawabkeun tatkala urang ditaroskeun isukan di alam hisaban. Urang peureumkeun panon dohir, bukakeun panon batin. Urang ngaoskeun istighfar sasarengan. Mudah-mudahan ku melalui barokahna istighfar Allah nurunkeun pangampura kang urang sadaya. Melalui barokah istighfar diri urang, keluarga urang anu teras-terasan maksiat, mudah-mudahan ku Allah Ta'ala dipasihan hidayah serta taufikna. Putra putri urang sadaya mudah-mudahan sing kalebetkeun putra putri anu soleh tur solihah. Ibu rama urang sadaya nu tos aya di alam barzah, wadia balad galuh sadaya nu tos aya di alam barzah, mudah-mudahan ditampi iman Islamna, dihapunten dosana, ditempatkeun dina patamanan sorgana Allah. Melalui barokah istighfar lembaga pendidikan anu dipimpin ku simkuring, mudah-mudahan sing aya dina kamajengan kalancaran dina taun ajenjaran anu baru ayeuna nampi santri sajarang siswa baru wilih tiama wadia balad galuh anu bade nitipkeun putrana masantren sareng sakola SMP letakna di Pondok Pesantren Al Istiqomah Leuwi Budah Cibun Nigiris Bungur Sari diantos. Parantos masihan kasayan kanggo eta lembaga pendidikan, mudah-mudahan Allah ngabalas kalawan balasan anu manglipat ganda. Sakali deui urang peureumkeun panon dohir, konsentrasikeun hate pikiran anggota badan. Sok sanajan urang manco dina radio nagaluh masing-masing. Tarik napas. Nikmati bahwa napas teh mangrupakeun pamasihan ti Allah nu teu pernah urang mayat. Cirina kahirupan berarti masih bernapas. Syukuri napas nuku urang dihisep dina saat ayeuna bahwa eta teh mangrupakeun anugerah terindah nuku Allah dipasikeun ka urang nu teu pernah urang maya. Sekali deui pohokeun urusan dunia, pohokeun urusan kahayang, pohokeun heula urusan kaduniaan, urang fokuskeun hate kana ngaoskeun istighfar ka Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqli amalan makbula wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Salajengna panjenengan bahwa pangaosan baik rajaban sebagian majelis taklim ugenan pangaosan digaluh sengaja di video kanggo nyebarkeun syiar agama Islam dina channel YouTube Istiqomah TV. Niatan karena Allah kasadaya wadia balad galuh video-video nu aya dina channel YouTube Istiqomah TV. Mudah-mudahan tiasa dibagikeun ka berbagai lini baik melalui Facebook, melalui grup WA. Niatan sedekah
kanggo siar agama Islam. Nyuwun hapunten dina kakirangan sinerang kalangkunganana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.